biasanya sok balik di kebon waya kieu mah si Ijah tara mere dahareun ari di kebon teh sok kuatir teu cai-cai acan si Ijah mah masalah kita tara merhatikeun kudu urang we hayo merhatikeun teh yak dengkal geus duitang sudah kitu Mang Edina ieu teh nya mudah-mudahan we tos pulang Atuh mararutup ieu teh Simpere ka mana? Edi. Mang Edi. Ya Mang Edi teh. Mang Edi. Mana? Mang Edi. Mang Edi. Pulang ke bawah. Mang Edi mah. Mang Edi. Wah, yang Mang Edi di mana dia tanya? Har, nah udah perasaan mah di dieu sih, Dik. Neneng, ayo mana naon ku kulintingan di buruan urang naon? Tuh, urang mah teu naon ngalewat we. Sia bohong. Ieu. Ieu nya. Tuh, urang mah maruk teh henteu ka ieu kitu ku urang kan ku urang diaping sia teh kadeule. urang mah lewat mere tungkul. hatanan ka salaki aing. Sok Lewat ulah. tungkul, urang mah teu Sok ditutup di bohong warung. aya mana da urang ge da mana naon atuh sia teh? Sok curigaan wae. Ieu geuning buktina ieu naon ieu? Bisa kamu eta mah nu Oh, batur. maneh kan urang ge tadi nempokeun sia teh ngaping Nu maneh. batur eta mah. Curigaan wae. Sok urang mah balik Ieu mah dibawa. Tuh inget tamu usaha nu batur meureunan. Juga turut balik mah. Oh, udah menek balik we. Juga hati-hati. Duh, aing mah kumahanya. Paingan dina jero itu teh aya kue, aya duitan. Dicopot deui era ku si Ijah. Mana jeung aya suratan si Ijah we. Pusing rek balik we urang mah Asa bodoh lah. Ger-ger tah. Aing penasaran ye naon jerona. Aduh. Euy, kue jeung aya amplokan duit tiga nama euy. Kang Edi, ieu acis 200, Kang meser mamen sareng rokok. Aduh. Alhamdulillah ieu kuehna sakeresek. Si Neneng bager euy alhamdulillah milik aing ieu mah. Ya. Aing mah bebeya kasih sarkedi aing mah pake resiko aing we. Labok ta Neneng sak aing mama ditepikeun tah yang resiko aing yang budak aing jajan tah mamam ku sia Neneng tah nuhun pisan Nenengnya kuehna sareng amplokna lumayan jadi aya jang hakaneun budak urang.